Nobita, Nobita. Naon sia temon meniri weh. Sia teu nanya kabar. Kabar naon ari sia teh? Anjing kabangetan hirup sama molor wae hirupna teh. Tingali keluar ku sia, tingali. Anjing ieu kunaon tah runtuh kieu imah? Imah si suka aman. Runtuh oge meureun, sarua da kabeh. Imah urang unggul teruntuh mah. Emang kunaon jadi runtuh kieu? Tadi pas sia mulur aya angin puting beliung. Samemeh puting beliung BMKG ngumumkeun ditanggung si heula. Nah atuh ari sia lain ngahudangkeun aing. Anggurak, sia ku aing teh tadi diudangkeun jiga jelema pae meni hese. Untung aing boga alat ajaib ame teruntuh ku angin. Emang kunaon kitu bisa teruntuh kieu? Tah, jamu tolak angin. Selain bisa menolak angin ke dalam tubuh, ieu ge ampuh diteunkeun ku aing naluhureun panto. Ruksak anjing film Doraemon dijieun kurang Sunda mah.